Anggota kelompok Ari Sukanti Siagian, Kalisti Betula pas pelita ngomongan. Marcella Oriana, Mudita Prasetya, Stefan Ki. Selamat menyaksikan. Sore eta 5 sobat nyaeta Ari, Kalis, Ella, Dita sareng Stefanki satuju pikeun ngerjakan tugasna saatos tugas sakola babarengan. Urang bakal ngerjakan tugas urang di tempat anu biasa babaturan ya. Di balai desa atau di Imadita? Di balai desa hungkul. bener babaturan tuluy kuring balik ka imah jeung ganti baju kuring jeung ngadahar heula tuluy kuring ka balai desa. Saatos aranjeuna sadayana euy deuk ka bumi masing-masing sareng tabu opat sonten. Ari, Kalisti, sareng Kiki langsung angkat ka balai desa. Ngan Dita henteu angkat sabab saatos sakola anjeunna bobo sareng hilap upami anjeunna satuju ngalakukeun tugas eta. Di balai desa, Di mana Dita? Hampir jam 5 Dita tacan sumbing. Naha eta hilap yeun ayeuna urang bade ngelakukan tugas urang. Hatanapi pangiten anjeunna pangiten urang bade ngerjakeun padamelan di mana langkung saya urang angkat ka imana pangiten anjeunna parantos ngantos kami. meureun anjeunna gaduh hal anu kedah dilakukan, tetapi hilap ngawartosan kita. Kita ngan ngantosan di dieu bari ngarengseken setengah tugas yuk. Kaopatna ngerjakan tugas babarengan bari ngantosan kadatangan Dita. Atos arloji Ella nunjukkeun nomerna jam 5.30 sonten. Katingali ti kajauhan yen budak cewek keur ngambekan napas lumpat sareng kantong. Eta Dita nembe ka dieu. Enya, tapi naha anjeunna lumpat siga diundak ku hantu sareng ngago baju saragam sakola. Babaturan naon anu anjeun lakukeun di awal balai desa naha anjeun teu sieun ka sakola. Sacara instan Kalisti, Ari, Kiki sareng Ella ngakak seuri. Kesep kene Dita, pasti anjeunna ngan hudang leres. Oh, kusabab kitu Dita. Kami dicabut bobo dugi ka ampir magrib. Beuteung Dita beureum ku era sareng kasieun. Teras anjeunna teras-terasan ngagarap tugasna sasarengan. Hatur nuhun parantos nonton.